ngora geus kubal no ngora bari henteu turun nyana kukula disambut langsung sasalaman langsung dipeluk kukula sini duduknya sini nyana geus lain deui tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak terus pajumat teh make jubah putih sakumaha dina riyad be gitu eta tah pernah muludan dok aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto geus kubal lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya kene di dinya geret turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge je ulah sambatkan nya tah moal mulai geus ngaji di mana sia ku aing aya ditungguan kukula beneran ieu mah aya meureun kuring masyarakat nu pernah nyahok kakula kos kitu tah daerah belah ditulah pokona terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia nggak usah pakai jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah nggak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab 2 koin gua gak ada turun sia pulang panas biasa gua lagi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ucapkan ucapan kufur namah boh istihza ngageuh ngaguguyon atawa inad percaya angas ingkar atawa i'tiko dan nekad tah eta ucapan anu ngaluarkeun tina agama Islam mun henteu ditobatan disyahadatan deui bakal dikelekep di neraka saumur-umur naudzubillah min dzalik numantag faman nafasoni asa jelma anu nganapikeun kadzat nu ngadamel alam yakni Allah teu percaya bahwa Allah teh pangeran kufur teu percaya bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah kufur percayain nyieun urang ieu adalah Allah kufur matak sing hade geus tama dibahas kana awir rusula atawa teu percaya ka para rasul-rasul Allah nyana ngomong Zaid misalna cak Zaid lam yursilhumullah ja Allah mati pernah ngutus rasul tah eta kufur kos kitu sing hade urang sing hade pamajikan urang sing hade anak-anak urang ucapan-ucapan mengarah kana kufur teh aya nama ambalaya entat sing hade heuh jasana can orang Allah ngutus rasul ieu nanaonan aya rasul-rasul ya aing sakaja aing mah teu pernah Allah ngutus rasul eueuh rasul teh geus murtad kalau kos murtad aw nafana nubuwatan nabiyyin atawa nganapikeun sifat kanabian anu geus jelas anu geus jelas kafir mah teu percaya kana sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir murtad Kristen murtad lain murtad kafir eta bener Yahudi kafir Katolik kafir Buddha Konghucu Protestan wah Hindu kafir dipanggang ke di akhirat disate naudzubillah min dzalik sanajan nyana ka Kangjeng Nabi Isa ge Kristen lain nganabikeun ngarasulkeun nyana mah mangerankeun kepuku-puku pangeran kejadianan ai meme Kangjeng Nabi Isa pangeran satu
Berarti meme Kangjeng Nabi Isa mah pangeran. Andai Kangjeng Nabi Isa pangeran, meme Kangjeng Nabi Isa saha? Oh dianggap Tritunggal, heran. Tapi keyakinan mahanyana, pinternyana, gagahnyana, sugi, tapi pinternya kabalinger. Masa manusia di pangeran? Cenah kasandingan pangeran, tadeuy pangeran nyandi. Isa nama makhluk, isa nama jelema, dan pangeran nyanding ka Kangjeng Nabi Isa. Maknya pangeran kos jurig nyanding. Singga eta Kristen naon Tritunggal. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan naon deui hiji. Ya eta pas kitu kafir. Si ade. Geus urang mah kuari mah saha pangeran? Allah. Saha nabi maneh? Nabi Muhammad. Titik geus. Lahirna di mana? Mekah. Terus ngali ke Madinah. Maut Madinah. Beres geus. Nah gitu bae geus. Geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi, sanajan ngaranna Muhammad misalnya di Cengkareng lain. Gitu bae geus. Nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna. Bong aing lah. Iya itu anak kongsiun. Muhammad anak kongsiun. Beres. Awida'an nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep. Masa ing Asep ngaku nabi teu betah ing ngadengen lagi nabi Asep. Tukang beca deui lah. Kafir dari jelema la nabi ba'di cek Kangjeng Nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursalin. Al sadaqah mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi. Jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi. Sabada Kangjeng Nabi urang geus sama murtad kafir. Eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae dinu percaya. Teu heran. Musodek ngaku nabi aya nu percaya. Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya. Kamari di Cikupa, Cikupa ngaku nabi. Kararagok aing mah. Mending ngaku pangeran teh budak. Ngaku nabi di Cikupa. Duh, Masya Allah. Aya nu laporan ka kula, Kiai, bagaimana cara tindakan kita sekarang? Apa ini? Di Cikupa ada yang ngaku nabi, biarin. Ih, di Cikupa ada yang ngaku nabi, masa biarin aja udah. Pengen tahu udah dia. Pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh kesini. Mau diapain? Mau ajak saya makan ya sekali-sekali saya makan dengan nabi dah. Sering dana. Situ babari orang atuh, nu ngaku nabi mah orang ome bae. Orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya nah yuk coba. Tadi ome ulah waka di galak-galak ulah. Nyaho bae. Kita ka dieu jauh. Algola atawa ngomong kieu nya Caki Zaid deh euy. Nabi urang mah jahoreng kulitna hideung. Murtad sia tah. Sambarangan sia. Emang orang berbas. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-Nabi sallam gairu Quraisyin. Hai, Nabi urang ngejalain urang Quraisy murtad. Yes. Berarti nggak yakin ke Nabi salian aya di Nabi salian Kangjeng Nabi urang. Hoi horenganan pangkat tupang luhur-luhur nama Nabi. Di pangkat tupang luhurna Nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buat tumamuk tasabun atau nalurut batuha bisafail qulub horenganan eta pangkat dosa kitu luhurna pangkat kanabian teh besi bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate ku cara ngabeningkeun hate urang lamun geus bersih jasa hate urang ge bisa jadi nabi murtad geus kitu. Murtad bisa dikasih pangkat kanabian. Pangkat wali ge hayang ngazab pangkat wali jadi hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali sueukeun hesena ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa
nahu geus aya jang mubtada khobar fi'il fa'il syarat jawab urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana dibawa ku urang kana pemikiran-pemikiran tasawuf Imam Ghazali, Imam Qusyairi, terus beladi tunato kadirna Tuan Syabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin, dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin, dibaraca hikam, maka malah didiskusikeun hikam tadi universitas mah. Tetapi mana pibuktiuna dengan sakadar dibiwir ilmu teh. Teu datang ka jero hate. Endeuh hayang raih pangkat wali geus sakitu hesena. Geus jelas-jelas Nabi mah teu bisa dikasap. Nu endeuh ge dikasap pangkat wali teh. Ulah aya di jero hate masya Allah salian ti Allah hiji Allah taala mun geus di jero hate Allah doang wali ngaranna. Ulah aya pansa, ulah aya kijang, ulah aya sarwiti di jero hate, ulah aya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak-sedak Allah na minggir Allah minggir nyelepek bukti ndak urang dur azan teh kuruna mau Allah teh gede di jero hate urang salian Allah cepet urang ka masjid ieu mah lain pas azan neulejem nyana okos anu ngalingakeun teh bisa salah burung teh azan gede jaeung deh saya ngopi jadi azan teh kopi kontreng cek pamajikanna ka lain azan atuh ke tenang wae sih azan ngopi ngarokok lain dijawab tak teh muazin teh azan ngarokok nyalan dari dina kursi nundutan liwat saja encan ka masjid kene bae atau kamu sholat hendak neuleun motor kudu digosokan heula motor majikan ka lain geus ke karek jam hiji cek digosokan beres digosokan motor ngopi kontreng ngarokok deh cek majikan agak geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene majikan mah bagus dan ngelingan bae deureus sekali-sekali pemajikan ngelingan salaki isuk pemajikan dieling ulah nonton TV bae ke heula cenah angel kene ieu ke heula sakedeung deui kajian salakina kadinya deui mana tuh nonton TV kene bae sakedeung deui ieu tah terang geus sakedeung teh seutik deui mah tah beres pang angel amat ya Kak satu-satu Kak naon eta pas sedap di jero hate teh aya kopi aya rokok aya motor tah eta kuncina nu geus kitu hese wali mah eueuhna naonan di jero hatena kuari mah boro-boro nu bodoh kiaina ge geus ngatur proposal eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyenan proposal buang ka warat mah kiai teh boloon bin tolol bin goblok mah teu naonan kitu mah kan putar atur kali itu lain hayung micinan penyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu artina pangkat kanabian mah teu bisa dikasap boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae saprovinsi Banten Boa aya Boa saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa masyaallah nu mantaku urang dizarahan ge Syekh Hasnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu mantaku urang dizarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali mantaku urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf di urang teh kajen kuku mage hayang bae teu bisa dilarang-larang sebab eta mah sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat mantak zarahna urang sok macam-macam segala ya coba nu boga maksud gara-gara tulis kayak kukula diusulkeun boboh geus wau jasa burungna mah teh dikusal usul Gede nu boga maksud gede make amplop nulis make amplop esian amplopna geus teh goblok bin tolol rese auhiya ilayya walam yada'i nubuatan
atawa ngaku-ngaku diwahyuan sanajan nya nanti ngaku kana sifat nabi. Alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu bapau. Tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah. Kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu. Gede wahyuna. Segede sakumaha si wahyuna urang mana tah wahyu. Hayu alaga bae ge cenah indit sorangan. Ulah-ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ge kula masuk resep. Jelema ngaku karomah sia ku yang tanggap di coba kos kumaha ieu karomah. Ayo coba kayaknya ngaleos sorangan. Ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon oh masyaallah. Cenah teu teurak dikadek. Batu gitu teurak dikadek. Cenah bisa hiber Manuk ge bisa hiber. Cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang Lauk ambalaya dicai. Ih cenah ieu mah bisa nyil plus teu kadel Kuntilanak ge plus. Ulah sahe selain kitu atuh Dibere wahyu batu. Dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat. Eusina di jero bakal mengarah ke hakikat. Geus moal aya bae geus pokona mah. Sabada Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya. Au kadzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Adam nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Nuh rasul nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Idris nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Isa teh seorang nabi seorang rasul teu percaya Kangjeng Nabi urang teh nabi geus tah mah murtad geus entek Nasoro Nasrani Yahudi murtad lain murtad kafir Tawasabahu atau nyarekanan ka Nabi model kamari Denmark model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng Nabi eta kafir. Istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng Nabi nganggap hina ka Kangjeng Nabi atawa kangaran Kangjeng Nabi ngaran Kangjeng Nabi teh Muhammad, ngaran Kangjeng Nabi teh Ahmad, ngaran Kangjeng Nabi teh Yasin, ngaran Kangjeng Nabi teh Toha, ngaran Kangjeng dina Quran balaya ngaran Kangjeng Nabi. Nah, kuari dihinakeun ngaran Kangjeng Nabi. Hendak mun aya ngaran Muhammad, kemudian ku urang kieu-kieu, terus urang dibalangkeun ka sampah atau ka comberan. Maksudnya hinakeun itu murtad. Nya eta masyaallah kan. Awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah disuguh tawa ngaran Allah dihina ku urang asmaul husna wallahu la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul terus jabarul mutakabbir eta ngaran Allah asmaul husna talar ku urang asmaul husna kabengke di jero kuburan pinu ngara di jero kuburan cacaang asmaul husna ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu ngan deres lagi daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh asmaul husna ngan bagus dari talar sebab ieu kabeh nu aya di alam dunia moal kaluar ti asmaul husna mantak walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk kurang asmaul husna ieu kabeh moal kaluar ti asmaul husna babeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun kaluar ti asmaul husna geus lamun eueun kaluar ti asmaul husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero mantak wali Allah teh neule gunung nu kadeule Allah neule langit nu kadeule Allah neule tangkal nu kadeule Allah neule laut nu kadeule Allah neule segala rupa nu kadeule Allah sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti asmaul husna. Lamun geus ngaji kos kitu bakal resep mungkin poho dahar poho nginum sakali daharna gembul sakali nginum loba ngan ulah wakaki kituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya mungkin bakal poho ke pemajikan poho ka anak poho ke perusahaan poho ka segala rupa sebab ieu kabeh asmaul husna mantak aya bahasana beat sumpah setia dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah
kataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas Jahe horeng Allah kabeh. tuh ngandak bahasana ge mah fi jubati ilallah. Nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah. Teh kadituna keur deuleunan deuleu Allah. Teh mun keur nyekel nyekel Allah. Deurus teh begitu. Mun keur nampak nampak Allah. Berabe kan? Tentu gue pakai bahaya kan jika dia sebab Allah kan geus can usima ulah waka. Atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah, atawa kana janji Allah, atawa ka ancaman Allah. Murtad takut gitu. Percaya karena perintah Allah, aing mah jatuh percaya kan salat itu wajib lah, salat teh hirup ieu. Nu penting mah geus bener. Tah murtad takut gitu. Salat teh kitu salat gitu balal bener. Lah geus teu salat. Ngenteng-ngenteng karena perintah Allah, nganggap manfaatna eta salat, berarti teu dianggap punya perintah Allah, murtad. Masyaallah. Lain setik teu ngomong gitu sih ada. Sih ada. Orang nggak usah ngomong nggak bantu. Padahal mah janda jakula sholat baik, puasa terus, tapi itu sugi-sugi siap ya. Daun hubungan sholat yang sugi atuh. Nah, tetap kos gitu kan lah. Cina kula mangges mal ngalaksanakeun perintah Allah lah. Cek kita tuh percaya, ya kieu keneh bae. Saya tak murtad, kudu maca 2 kalimat syahadat. Atawa teu percaya ke janji Allah. Janji Allah teh surga, teu percaya ka surga atuh geus murtad. Teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka, teu percaya aing mah aya neraka, murtad. Ya teu percaya ka aya apa kiamat, ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong. Ya can orang terjadi teh kiamat, bohong sama kiamat, murtad geus kudu maca 2 kalimat syahadat. Ya Allah. Ya. Au jahada ayatan minal Qur'an, atawa angas teu percaya sayat betina Qur'an mujmana la subut ya. Anu geus mujba ijba kana tetepna, atawa nambahan zada fi ayatan, nambahan sayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran, atau ngurangan ayat eta ge sarua murtad. Masyaallah. Turun baheula Imam Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja. Dipanggil ku raja teh titangna nyatakeun bahwa Quran teh makhluk, bahwa Quran teh anyar. Tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede. Wow, diseret Imam Hambal, diseret, di penjara, disiksa. Kita nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk, tetep henteu. Kajian teuing pae. Giliran Imam Syafi'i, pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja Syafi'i, udah hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad. Ditanya, wahai Syafi'i, kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah qadim? Lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim, siksa. Lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Quran teh hadis, salamet. Mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk, salamet. Tapi lamun nganyatakeun Quran qadim, penjara. Wah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menunjuk doang ge. Tuan, ulah bingung-bingung. Ih, eta mah makhluk ye, mah makhluk. Ya jangan bari nunjuk ye. Salamet. Ya gempar kabeh sa Baghdad. Wah, Syafi'i bahaya kuari. Anu ku urang diimamkeun, nu ku urang dimazhabkeun, anu ku urang dituturkeun, ternyata ngamakhlukeun Quran. Beres balik Imam Syafi'i, bulag kiai datang kabeh. Wah, demo. Nah, ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran. Saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i? Ai tadi pan kula menunjuk. Ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah ieu. Tah, makhluk. Anyar cek nya anyar. Maksudna atuh curug jeung raja anyar kabeh. Jago Imam Syafi'i mah. Tapi tetep bae kapan aya nu hasu. Setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i, oh ternyata ngalojokeun raja atuh ieu kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pemerintah.
jadi lagi gitu bae boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos gitu atuh korok komo kuari biasa tah mah atuh biasa kiai anu hayang bae gila mana aya lama itu lagi mau dibejakeun aya belah pokokna tah panggil Imam Syafi'i kehadiran deui ribuan kiai masyarakat tokoh tenang bae Imam Syafi'i coba jelaskan cek raja lain Quran baik nu ngaran Zabur Injil Taurat Quran eta hadis makhluk hadis apakah qadim Syafi'i cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja ya cek nunjuk deui bae Quran oh dikieu-kieu punya wah bae Taurat dikieu-kieu Zabur Injil nah iya nu opat eta makhluk ceknya mah saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sariri oh benar oh tinggal raja bae wah iya bagus sakana berarti teh kan selamat Imam Syafi'i mah mantap emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya biasa guyon teh biasa Kanjeng Nabi ge guyon ini kapan minta didoakeun Kanjeng Nabi teh geus jelas Tuhan kula mah hayang naon tuh nih kula malah hayang ka surga di surga mah ini ceuri kon ini ngahing-hing bae kadengeun ku Siti Aisyah oh Siti Aisyah geri masak kunaon Aisyah mana ceri atuh pan itu ini teu ka surga atuh kula ge pan calon ini berarti kula mah Kanjeng Nabi seuri bae Aisyah di surga mah moal aya ini boro-boro di surga di dunia ge teu betah jeung ini mah jadi maksudnya atuh ka surga ini ge ngan ge diganti jadi parawan deui oh kitu tuh atuh aki-aki ge di surga mah eta kan ngaran lalagaan lu kan emang geng-geng teh lalagaan ulah sok haju bohong maninggeus urang teu bisa usik hidup teh teu bisa usik pohara jasa jadi teu bisa naon gitu ngaranna teu bisa naon cerah teu aya pencerahan otak teh kira kararieu hudangnya pergel tunduk biasa udah dengerin eta aja guyonan saya tiga sehingga mun ditanya tadi ngaji naon wallahu alam aing mah asa di mana mah tah ngaji cakna teh asa di alam mana meureun emang guna kerek aing tiba lagi kan aya guyon kan ulah disejak-sejak namun disejak-sejak celaka atuh geus pembawaan cara Gus Dur pembawaan gimana bae atuh nya guyon bae kajian buku mah guyon bae masyaallah emang pembawaan mah teh Kanjeng Nabi gitu guyon sanggeus Kanjeng Nabi aya nu balap lompat Kanjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta taikeun ka anak onta geus menang sih eta nah Tuhan barang dibere ku Kanjeng Nabi gitu onta bude jasa Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cekeuna teh ngalalaga naon cenah dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu anak onta emang ieu anak anak onta kan geus gede ieu atuh jalin anak sapi ge nya atuh dengan ngalalagaan eta kitu karana jet hebat Kanjeng Nabi mentek ngahijieun Kanjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kanjeng Nabi kumaha lalagaan anak cak Kanjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat ayo oh balap lompat Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah oh ya teh ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang jasa oh pamajikan ka urang tegang ganyana tara regang jasa teu bagus teh rumah tangga kitu atuh wayahna bae wayah ditoel-toel atuh ku urang bae langketek atuh wayah di kitu-kitu atuh nah di luar teh naon tah kitu ajar eta nya mah kitu teh lain tuh kan Kanjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah aju saha nu menang merotan sekali Kanjeng Nabi nu menang sekali deui Siti Aisyah nu menang ngaranna kan lalagaan nya balap lompat jeung awewe kudu sae Siti Aisyah nu menang moal aya satu kelak menang Kanjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan heueuh kula eleh karena isuk balap lompat deui Siti Aisyah nu menang heuh kula menang jeung Siti Aisyah kunaon teh ngabungakeun atuh geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah menangnya nak itu karena lalagaan menang saminggu tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh bala teu menang ulah kitu cek teh ieu piala rek dibikeun ka emang eta ngaranna lalagaan teu tegang kan hirup masyaallah kari
Tuh anu tegak. Tuh Kanjeng Nabi datang ke imah Siti Aisyah marah. Biasa kan dicandung kan marah bae. Aya marah dicandung mah tuh boro-boro ku ari baheula ge aya bae marah. Aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel. Kemana ya Kanjeng Nabi jaknya angel amat giliran di dieu angel cenah teh. Bener rada telat Kanjeng Nabi datang kadinya rada telat. Piring aya kormaan di dinya piring. Dikitukeun kana brok. Anggar-anggar peupeus piring korma ambalaya. Kumaha cek Kanjeng Nabi? Ambo sono ngagebrah cek Kanjeng Nabi. Kira kan sono ngagebrah. Siti Aisyah kan kaget. Sono, wah kahuruan asal imah ya. Kan gitu. Datang dia kalinya mana tuan sono? Tadi dada cek gini. Siti Aisyah seuri bae. Eta di dada sono eta ngaranna. Eta kakarek meureun piring doang cek gini teh. Siti Aisyah seuri pan horeng seuneu teh seuneu ieu. Seuneu hate seuneu kolbu ngagebur. Geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus, bisa sendal nu leungit, bisa ieu kana pipi leungeun. Eta seuneu ngaranna nu kos kitu. Tuh, teu bisaan Kanjeng Nabi mah seuri bae. Piring ambalaya terus korma atau ambalaya piring peupeus. Ambo teh seuneu ngagedur cek Kanjeng Nabi. Kaget tetep pemajikan, besi kahuruan kan. Mana tuan seuneu? Tadi dada kira-kira. Kartikan ku Siti Aisyah. Eta ngaranna lalagaan geus kitu. Masyaallah. Pembawaan masing-masing kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram. Mun dijieun-jieun haram. Cara Imam Syafi'i. Cek Imam Syafi'i Zabur di kieu-kieu ku nya. Wah, bae jelema naleukeun. Taurat, Injil, Quran. Nah, ieu nu opat makhluk cek cenah. Bari kieu nya. Ieu nu opat makhluk. Atuh cak raja makhluk deui bener geus. Salamat maneh geus. Tinggal kiai bae bener sampai bener. Ieu nu opat makhluk cek cenah. Make otak, Masya Allah. Geus kiai ge datang deui. Maksud Tuhan Imam Syafi'i naon ieu nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat. Itu abdi itu mah kodim cek dia nanti. Kos kitu jeung jelema pinter mah tuh. Sen mah hati-hati jeung ahli Allah, jeung ahli hakikat, jeung ahli thariqah. Kadang lain kulit, lain eusi. Gus Dur lalampahan ke gereja. Ji atuh ahli Allah loba nu lampahan ke gereja. Ai can bisa ulah heulanan, jang nyana bae. Jang nyana bae heulanan. Loba kene nu lampahan ke gereja ke anteu pun heulanan ke urang bakal kapanggih kira motifna kumaha ke gereja engke mentak ulah ngabesan ngajina ieu pelebah ridah mah ieu ngeuh lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi manta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif. Di samping eta besi aya cetakan nu kamari cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya masyaallah geus poharaja tinggal ningkatkeun eusina doang nu katalar Quran lain lalagaan tuh datangkan nu katalar Quran teh di borgol gua nu katalar Quran di penjara etik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah geus kos kitu bae negara urang awistaghafa bi sunnatin tawang enteng-enteng kana sunnah Rasul nyenteng-enteng kana sunnah Rasul teh murtad kama lau gila lau andai kata aya nu ngomong kieu ye dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'u thalatha kayan Kanjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeus teh tilu ieu tas daharna dilamotan itulah kaayaan barang dahar Kanjeng Nabi tilu nya nama nu digunakeun teh. Nah kemudian mantas digunakan di lamotan. Nah iyalah sunnah Rasul cek orang teh sebab Kanjeng Rasul gitu ngomongnya laisa biadabin laisa ada biadab kos itu lain adab cekna emang kurang atuh hiji ngadaharna korma lain sangu lamun nya dahar sangu gak moal ku tilu geus mah lain adab teh mah situasi bae teh mah kos kitu mah murtad teh kos kitu sing ada sunnah Nabi ulah sok make dihela-hela teman dengan harapan korma ini urang pan sangu teh lain adab teh mah lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa teh mah
selain adab mah percaya gue mah eta kos kitu adab mah situasi baik murtad lain saya tidak kan ngomong gitu sing hadu lah keguyon ndek lima baik ngan ulah ngaleungitkeun sunah rasul. Siapa yang nuturkeun sunah? Duh can bisa cek yana molos bae ka dieu teu murtad teh kos itu menyadar ngaranna nyadar teu bisa nurutan Kangjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah itu mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geuna kurang lamun parena ulah tongsan tuh itu bahaya tuh tongsan budak kuring mah teh nyawa ka tongsan asal geus dibere tongsan lagi sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae biar nah lamun geus pare bulu mantep jasa bagolo mun ku ari manggeunaheun geus tah nikmat tilu bisa sanggup ge diemple-emple tilu tuh nu mantep ku ari aya ti pamarentah teh naon ngaranna bulog eta pemerintah zolim sebab tuh bisa make tilu kan nah ieu pemerintah jahanam ye nah urang aing di tilu ge ku sabab bulog teu bisa wah raja blon ye raja ye geus cukup cak raja panggil kunaon sia blon-blon aing dahar teu bisa nuturkeun Kanjeng Rasul gara-gara sia mere bulog ka aing coba ge hese jasa tuh hese aing rakyat dibere bulog aing sia geunah bae endeuh ge aing geunah sia teu geunah bah ieu mah beuki di penjara bae budak ya Allah ya Rabbi awas ya dek ulah ngenteng-ngenteng kana sunah Kangjeng mantap kula pernah didebat satu ketika kula muludan moal dicaritakeun di tempat di daerah urang keneh daerah urang muludan kula nyaritakeun nyiwak terus tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak terus baju mah teh make jubah putih sakumaha dina Riyadh we gitu eta tah pernah muludan dok aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto sebel lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak ieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya kene di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge ja ulah sambatkan nya tah moal mulai geus ngaji di mana sia ku aing aya ditungguan ku kula beneran ieu mah aya meureun kuring masyarakat nu pernah nyaho ka kula kos kitu teh daerah lah ditulah pokona terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia nggak usah pakai jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah nggak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab 2 poin gue gak ada turun sia pulang panas jasa kula yuk ger ngora geus kebal dong ger ngora bari henteu turun nyana kukula disambut langsung sasalaman langsung dipeluk kukula sini duduknya sini nyana geus lain deui geus lain deui sini Pak Kiai ngaji di mana langsung kukula ditanya di forum harita geus ditadarkeun nanti dulu geus dahar-dahar ya tanya kukula ngaji di mana muruan terus dalilnya apa terus ada untuk dalil-dalil wah muringis nyana nah sambarangan murtad sia kukula dikitukeun nyana marah enak aja ngemurtadin saya lu murtad gitu kan atau kula ge make hiji gitu nah hampir ngejengkangnya na entah hampura ditakeun minta hampura Masya Allah mun minta hampura awas ya ku aing ditelus ya ku aing saya mau belajar bener mah tuh pernah terjadi tak kiai teu daek-daek deui nya asal aya kula bembung aing ngomong hiji kieu cicik bong ya kena asal nya diondang ka dieu aya kieu cin teu ente kajian namun itu cembung cek naik tapi satu ketika nyana datanglah ke imah diajak ku kiai saja minta hampura alhamdulillah ayah omongan mah gampang baik jangan lagi ngaragap salah sama ego na doang alhamdulillah enggak jadi nyana menyadari kuari bener ya siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai satu ketika dia kang inda kulli salat ya tuh sama hadis Masya Allah kukula dijelaskan diirat punya nah aingna aya kene mal balik aing mah datang ke subuh sih tungguan gua aing sia ai keur ngora mah gitu pada teu ayo atawa kieu ed gollim azfarak fa innahu sunnatun tah
kuku potongan ta sunah nabi ta golim asbarok sunah nabi ta potongan kuku pakai kemis potongan kuku teh pakai kemis pakai Jumat eta potongan kuku mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula curug katuhu tadi jari bugang terus jari manis kemudian cinggir keuri ka cinggir kenca gari tak eureun di jempol katuhu kitu ditidana lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis nomor kadua cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih paingan aing dagang rugi bah atuh ngeuretan kuku ge sadaek teh nyana sadaek eta wal beres pas salasa ngeuretan kuku rugi sia dagang karung jeung kuku mah ge moal untung pas salasa mau usah pake ngeuretan kuku sial pae kemis pae Jumat mun pae kemis sapoe mun pae Jumat isuk-isuk geus kuku kemudian kumis janggot rapihan kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi gallim asbarak fa innahu sunnatun cek aya jelema ngomong tuh tetegan kuku sunnah Nabi tah kumaha ngomong la aful wa in kana sunnatan moal aing mah moal dikeretan sanajan sunnah moal aing moal keretan kuku murtad berarti sisanya eta maksudna ngalelemekeun ngahinakeun kana sunnah Kangjeng moal mah moal bae ulah ngomong-ngomong kieu moal aing moal geretan sanajan eta sunnah moal ulah ngomong kos kitu moal wakalanan lah geus cukup henteu teu murtad kos kitu kunaon emang moal wakat henteu moal bae moal wakalanan henteu naon lain gerak geretan eta sunnah kajen tinggalan moal bae heula henteu masalah ima engke ieu na parantina ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri moal wakat atau malah kabeh heula serem kos naung lah ieu mah kajen henteu teh mah kos kitu mah mana ya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kukuna barang ditanya kiai kok panjang kuku kieu cenah kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu tadeuy kiai blon ieu ngomong kos kitu teh sembarangan moal urang la apa dua ingkana sunatan moal motongan gula mah sanajan emang eta sunah moal kajen kuku bage masyaallah karim eta murtad iyalah ngabohongkeun ka rasul ngabohongkeun ka nabi nyarekanan nabi ngenteng nabi ngahinakeun kangaran nabi ngaran Allah perintah nabi janji Allah janji nabi ancaman Allah ancaman nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus mujma' ala tsubutiha atawa nambahan saayat atawa sahuruf atau ngurangan atau ngenteng sunnah nabi teu nganggap ka sunnah nabi ngalecehkeun ka sunnah nabi ieu murtad naudzubillah min dzalik wa min dzalik masih loba keneh ke lalaunan abeh penget supaya orang bisa merubah ucap orang abeh orang selalu dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam bishawab. Malam ya alhamdulillah orang dikersakeun ku Gusti Allah bisa kumpul di dieu babarengan jeung Syekh Abdul Aziz Abidin nu malam ieu orang kumpul diundang ku Haji Agus Salim khususna pisan ku Muhammad Haji Rusli anjeunna gaduh pamaksadan rek nyundatan kabeneran nyundatan mah geus tinggal ayeuna bersyukur ya syukuran ka Gusti Allah salamet nu disundatanana salamet nyundatana salamet anu boga maksudna ialah syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita tentang nyundatan di urang boga sejarah di urang teh aya Sunan Prabu Kian Santang anu terletak ayeuna di Godog Gunung Suci Garut nu kabeneran simkuring badahaul kamari teh ieu rek ziarah ka Godog Haji Agus Salim bisik-bisik kemudian Haji Rusli kabumi nyuwunkeun ngariung malam Jumat anu bertepatan simkuring reka Garut ziarah ya alhamdulillah kita tadi nama berangkat tadi tak isuk-isuk pending jadi ayeuna berangkat tadi gitu jam 2 atau setengah 3
terus acara ngariung kayak dilanjut isuk ke Garut cek ziarah di urang aya Prabu Kian Santang putra daripada Prabu Siliwangi putra daripada Prabu Kitu Satu Kencana putra daripada Pajajaran. Jadi ti kerajaan Pajajaran dek nanya kamu Haji Pendi ai kerajaan Pajajaran letaknya di daerah mana? Bandung tuh kan tahu mah pasar Pajajaran ya Allah mentak ulah disangkanya na diajak ku Haji Agus Haji Sarua pinter atuh teh diajak mah diajak bae jeung lain teu dibere nyaho isuk-isuk dibere nyaho lohor geus eueuh magrib dibere nyaho atuh jam 12 geus eueuh eta ilmu bisa kitu ilmu lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah singkat nabai ya mah tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang kulantaran nyana diangkat jadi panglima nyana neangan musuh di Bogor sahanu jago di Jawa Barat sahanu jago di luar Jawa Barat sahanu jago bebejalah kabapana Prabu Siliwangi abah ulah diangkat jadi jelema sebagai panglima perang asana datang ke saat ieu can nyaho ka getih kula hayang nyaho ka getih kula tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususnya di Jawa Barat umum nama di Indonesia atau di dunia eta bapana teu bisa ngajawab cek bapana deui nu panggagahna manu mentak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna teu deui perang jeung saha bage moal anu mahi ka anjeun mah keur ngobrol kitu jol aya aki-aki cek aki-aki teh ya ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang kerajaan lain di Indonesia hungkul bisi hayang nyaho nu gagah saat ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah ngaranna saha ki ngaranna Sayyidina Ali barang geus gabejaan kitu les eueuh aki-aki nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gapanggih jeung Sayyidina Ali padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh ieulah kehebatan Sayyidina Ali karramallahu wajah di alam barzah nyana mah bisa muncul nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah dipapatkeun ilmuna eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana can Islam jeung ilmu nu dicekel ku Haji Pendi nah eta babacaan ge boro-boro urang jin ge teu ngartieun eta hebat Haji Pendi nu mantek nyana kukula dianggap bisa bahasa eta bahasa jin nyana ge termasuk min jumlatihi akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah ka Jidah begitu datang ke Jidah luak liuk tanyain eueuh begitu tanyain eueuh ka saha ieu sinanya ketinggali di kejauhan aya aki-aki diudag nyana barang diudag beneran kapanggih jeung aki-aki tadi ditanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan aki-aki teh asa siga kieu lah lamun kurang di dalam meureun siga si eta bae aki-aki teh mana itu mah gagah ieu mah wallahu alam tah barang nanya aki hari ieu nagara naon Jidah Jidah ke Mekah deket ke cak aki emang aya naon kulah yang kapanggih jeung ngaran Sayyidina Ali bejana pangjagona bener cek ada bisa mun hayang kapanggih lain bisa deui hayu dianter nah lamun aki daek dianter ulah bunga luar biasa ya anter ayo dianter lempang sekitar 50 meter cek si aki aduh hampura jang tungket aki tadi tuh diurut ngobrol urang tinggalin coba pang mawakeun ka dieu pang mawakeun cepet lompat langsung aya tungketna di dinya cabut
dicabut teas sekali teas, 2 kali teas, 3 kali teas kena bae sia tungkeun aya bae ngahesekeun ka aing dipapatkeun ku nyana bahasa cuas-cuasna nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat Masya Allah lain kaluhur beuki ka handap sakali deui angkat make papat anu luar biasa beuki ka handap katilu kali dinyakeun keluar getih sabulu-bulu tidinya nyana ngahulang si aki datang deui jang aya tungkeunna aya atuh lain diangkat beuki horeng ieu mah tungkeun meureun jadi ka jero teu bisa kaangkat ieu baki teu bisa kaangkat coba ku aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jababari Masya Allah cekian santang babacaanna kok aneh cek aki-aki ente boga kesulitan naon bae bacaan bismillahirrahmanirrahim lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim mantap kaji pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan oregan bismillah ge lain sa bismillah nah lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun DPR ge bisaeun maca bismillah atuh pan wallahu alam ka ditu nama ya pemerintah ge aya di ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ke mana coba pemerintah sih mah jahe dasar pikiran ka jahe mah waduh dasar pemajikan keur maot geus maot inget ka dinya bae nya berarti bener ya mah ya tadi di mobil ge cenah kira-kira di Cikarang aya aya sanu daekeun ya Allah ya Rabb nah bacaan bismillah akhirna nanyakeun manehna ki baca bismillah eta aya syarat henteu lamun hayang manjur aya syaratna kumaha syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat nah engke bae lah kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali hayu hay kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu diajak ku si aki lempang di jalan aya nu nanya cek nu nanya teh Tuan Ali bunyi di mana kaget cenah ti anu lempang deui kayak dia nanya si Dali di mana mun bahasa urang nya bahasa Arab itu anu beki pertanyaan bae dina hatena asal ieu si Ali asal ieu cakeun 3 kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan akhirnya nanya ka ieu kanu katilu mun ceuk urang mah ari ieu emang saha masih ieu lah si Ali masyaallah cakeun atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngisin kula bae palingan eta tungkeun ku kula diangkat teu bisa aju ku anjeun mah bisa nah ku ari geus kajahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh neuk neangan jago neuk hayang tarung henteu boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungkeun geus teu kuat tah jelema arif wali Allah kekasih Allah teu kudu gelut teu dakwah teh ngarupa bae henteu kudu woh saudara atuh iya mah iya tadi pendi mun dakwah lain ngalobaan Islam lain ngalobaan lain ngayak lain yakin ngalobaan lain takkan anak nage arindit ayolah akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi bil ahwal bil af'al karak bil akwal Masya Allah karim kos gitulah akhirnya dipeluk sangat jadi peluk kula minta jampe nu tadi cek Sidina Ali bisa dibikin jampe nu tadi asal maca 2 kalimat syahadat ayeuna kaula baca 2 kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah beres langsung berangkat ke Indonesia hiber teu bisa lantaran babacaan nu tadi makan babacaan Hindu ku ari makan geus Islam kunyana dibaca babacaan nu tadi teu manjur akhirnya maca bismillahirrahmanirrahim rada hampang tapi can bisa hiber rada hampang coba Bang Haji bismillah coba kikituan coba baca sekali baca 2 kali 3 kali dibere cara ku Sidina Ali hei anjeun teh ayeuna geus Islam deuk hiber ka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun bacalah bismillah jeung bacalah ieu wali bejakeun anu ieu nama bismillah na baca 9 kali ulah napas tambahan baca ieu perem sok berangkat
dibaca sesuai jeung perintah Sayyidina Ali. Set datanglah ke Bogor. Tidinya menghadap ke bapakna bebeja bahwa kaula selama ieu teu aya nang tangan Sayyidina Ali gagah teh ternyata lain sembarangan horeng gagah teh gagah zahiran wa batinan kula geus asup Islam. Bendulah Prabu Siliwangi. Akhirna indit Prabu Siliwangi. Sanggeus saya indit tetep bae anjeunna kan diangkat dari panglima, terus dakwahnya terus ngajakan Islam ngan harita aya jelema nu ngomong Prabu hari anu Islam mah biasana sok disundatan. Nah sebenarnya kula ge inget kula ge harita ku Sayyidina Ali disundatan cek nya. Maka wari ente nu pageula dari sundatan mangga disundatan ku nya disundatan kabeh ente disesakeun jeung pamajikanana jeung tunggul-tunggulna dea kabeh didinya lah langsung ngagoler bae lah atuh kabeh beak. Maka pas di daerah anu di Sundatan paeh teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam nah atawa Islam nunggal nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mas salam nunggal. Tadi nama Islam nunggal kulantaran rada hese dilempengkeun salam nunggal. Tidinya Sayyidina Ali ka Mekah deui hayang kapage jeung Sayyidina Ali lantaran nu di Sundatan paeh bebeja nyana Wan Ali hampura kula di ditu nyundatan kok kula mah teu paeh. Itu mah paeh kumaha cara nyundatanna dibeakeun kabeh atuh deuleuh heula nu maneh beak henteu atuh ulah kabeh maka dibere cara nyundatan ku Sayyidina Ali nah etalah seperti pengkong-pengkong nu bara heula akhirna langsung merdeka Indonesia kujana di Sundatan simpen nah iyalah sejarah nyundatan. Di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru nyundatan oge guguru keislaman untuk keyakinan supaya mantap deui nyana di ditu diganti ngaranna nu tadina Prabu Kian Santang diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat. Baliklah ke Indonesia. Begitu balik ke Indonesia manehanana terus dakwah nyundatan terus menahanana bebeja ka bapana Prabu Siliwangi diajak Islam tetap daek sekali dua kali tilu kali ketika Sunan Rahmat keluar dakwah Prabu Siliwangi manehanana dengan bahasa manehanana meminta kakaruhuna supaya ieu kerajaan dirobah menjadi hutan. Maka seketika etalah kumbung-bunga asup Islam Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan. Konon anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor ngaranna naon Kang Haji Bendi nu di Bogor teh nu sok kaditu kadar itu jelema leuweung teh leuweung naon lain ya na tuh cepet naon wah ya nu di Bogor nu sok rame masyaallah teh ukanya jasanya naon ayo jauh di bejaan. Etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya balik Sunan Rahmat ke kerajaan berubah menjadi hutan. Nyana mohon ke Gusti Allah supaya bapakna muncul berubah menjadi maung. Nah iyalah nyana dumadeheus ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb ieu teh maung lain sa maung na ieu teh abah kula coba supaya bisakeun ngomong ku Gusti Allah maung dibisakeun ngomong. Akhirna walaupun wujud maung diajakan ku Kian Santang nunggus berubah menjadi Sunan Rahmat supaya maca dua kalimat syahadat. Tidinya nyana tetep godeg diudag ditepak ku Sunan Rahmat begitu lompat terus diudag lompat dah ke Garut ka Guha Sancang. Maka cicinglah didinya lantaran aya alamat cek alamatna ulah diudagkeun antep anjeun bapak-bapak di mana-mana anjeun hayang kapanggih jeung bapak coba anjeun datang jeung keturunan anjeun datanglah ke Sancang. Maka kuari masih sangar kene mun hayang kapanggih jeung mau datang ka Garut ka Guha Sancang atau leuweung Sancang ngan ai hese-hese teuing mah atuh geus eta ge rupana kadang mau ieu kadang-kadang mau lagi sarua bae. Nah ieu mah mau tutul beureun nya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirna baliklah
Sunan rahmat ka Pajajaran nunggus berubah menjadi leuweung nyana nyokot taneuhna sageus nyokot taneuh dikuatkeun ke peti sekitar segede kieu petina ye dibawa ku nyana hasil istikharah manehanana ieu peti nunggus aya taneuhan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg peti ieu godeg teh oyag-oyagan robah berarti kula cicing di dinya tafakur sampai maut. Dibawalah ke Gunung Tasikmalaya ditenden di dinya selama 1 minggu terubah tegodeg. Dibawa deui ke Gunung Cirebon Gunung Ciremai dibawa ditenden deui di hareup nyana bertafakur ka Gusti Allah saminggu cicing bae terubah tegodeg. Dibawalah ke Gunung Suci Garut ditenden ka karak sapeting doang ieu geus godeg. Nah berarti kaula kudu cicing di dieu dirubah godeg teh menjadi godog. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terus banehanana tafakur, terus banehanana mujahadah di gunung eta, lain berarti can jadi wali Allah untuk terus naikkeun makomnyana, naikkeun pangkatnyana jeung embung balik deui ka Pajajaran, kerajaan-kerajaan diserahkeun kabeh ka ahli waris anu sejenna manehanana mah hirup menyendiri, tafakur eueuh nu nyaho mujahadah, riyadhah terus di gunung suci datang ka mautna. Itulah para jamaah muslimin wal muslimat cerita asal usul tentang nyundatan. Berkeliaranlah akhirnya guru-guru anu bisa nyundatan asli dari Sunan Rahmat terus ke Karawang, terus ke Cikarang, terus ke Tangerang, terus ke Serang, terus ke mana-mana baheula mah di Sundatan sekaligus aya babacaan khusus di Sunan Rahmat ti dituna ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka mautlah anjeunna di luhur gunung suci godog tadina godeg. Kemudian aslina nyana ngaran Prabu Kian Santang dirobah diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat Suci Godog, berarti keturunan Pajajaran. Nah iyalah anu terus dakwah alhamdulillah Jawa Barat khususna umumna nyebrang terus ke Lampung terus ke Kalimantan ialah Sunan Rahmat Suci nunyana mengakhiri hirupna sorangan di luhur gunung mentak besi aya di Cikarang kuari anu haju hirup sorangan eta ge buat teuing ulah sok suuzon meureun nya eta ge termasuk aya tetesan gede hutang. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lantaran baturku lagi kadang-kadang ieu nyorangan kadang-kadang ditanya gitu daek nembalan atuh korenganan teu jauh urusanana seperti itu tadi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah sesuai jeung naon kitu garana hajat ieu sesuai ejeng maksud Haji Rusli nyundatan silsilah nyundatan seperti tadi insyaallah simkuring malam ieu istirahat kemudian isuk menuju Garut ziarah ke Raden Rahmat diangkat menjadi gitu Prabu na dileungitkeun sebab eta mah kehinduan baheula maka dijadikeun adalah ngaranna Sunan eta asli nama cek Sunan Ampel adalah sungsuhunan eta pangluhurna mun di bangunan geus lamun aya seorang wali hiji kadua katilu geus jadi mursyid maka disebutlah Sunan. Kuari ge loba ye di Cikarang Sunan loba alhamdulillah kula ge ngadeng Karawang Cikarang geus loba Sunan ye masyaallah karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta mah kudu hubunganana jeung nu gendut eta di dieu sakara Sanen. Sunan Sanen. Sebab nyana di ditu aya kali jodoh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ila para aulia Allah lamun wali sanga geus jelas Cirebon kemudian Banten aya hiji nu mencil di dieu ieu adalah Sunan kitu Raden Rahmat anu nyana diangkat jadi panglima 1315 kemudian 1350 manehanana naik ke gunung lamun 1513 datang ke 1550 seberapa tahun eta? Berapa tahun? 77 tahun nyana naik ke gunung 7 tahun di luhur gunung wafat. Insyaallah sekilas di sejarah kewalian aya lamun dicaritakeun kitu guru-guruna kabeh
tertera ngaran-ngaran, keluarga anak tertera ngaran-ngaran, nyana di pajajaran kamarena kalima, kemudian anak-anakna Prabu Siliwangi kabeh tertera dan lain-lain sebagainya. Aya selembaran-selembaran di kitab-kitab anu teu bisa dijual belikeun, ieu mah nyaritakeun sejarah tentang asal usul Nyundata. Besi Bang Haji Pendi hayang disundatan kedua kali, insyaallah di dieu besi aya rangda umurna kira-kira 35 tahun bikin Haji Mamin, tapi lamun aya nu 80 ka manehna. Sagitulah ala kadar tisim kuring. Nah maka terakhir itu hapunten tidak samudaya kalpatan